Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul ijabi ari ieu eta pirang-pirang syarat ijab wal qabuli jeung qabul. At-talaffuzu ari ngucapkeun bihima kana ijab jeung qabul. Kabi'tu ka kaza bi kaza seperti contoh lapad bi'tu ka kaza bi kaza. Bi'tu ngajual kuring ka anjeun kaza kana anu kana barang bi kaza ku harga saanu. Washtaroitu atawa jeung lapad ishtaroitu meuli kuring au qabiltu atawa lapad qabiltu narima kuring. Hazal mabi'a kana ieu barang anu dijual bikaza ku saanu hargana sakumaha. Kaduana alla yatakhalala yen henteu nyelang huma kana itu ijab jeung qabul naon kalamun ajnabiyun caritaan anu sejen. Kaduana ada muta'liqihi mah henteu nyantelkeunana ijab qabul. Kaqaulil bai'i seperti ucapan si penjual in syupitu min marodi bi'tu kahaza bikaza. Misalna kieu in syupitu lamun tea mah dicageurkeun kuring min marodi tina gering kuring. Bi'tu tarek ngajual kuring ka anjeun haza kana ieu barang bikaza ku saanu. Katiluna ada mutaqid ti henteuna ngawaktu-waktu. Kaqauli seperti ucapan si bai' lapad bi'tu ka haza bikaza fi muddati syahri faqat. Bi'tu ngajual kuring ka anjeun haza kana ieu barang bikaza ku saanu fi muddati syahri dina waktu sabulan faqat barina wungkul. Qala ngadawu sabadu ulama sebagian ulama kana lapad yan aqidu. Yan aqidu jadi naon al bai'u ngajual bil ijabi ku ijab wal qabuli jeung ku qabul. Ku masrahkeun jeung ku narima. Wa bi kulli syai'in jeung ku saban perkara ya'udu anu ngareken hu kana ieu kullu syai' saha annasu jalma-jalma bai'an kana ngajual. Wala dalika jeung netepan kana ieu kaul ba'dul ulama yasiusah. Naon al bai'u bai' jual beli bi mu'attah kalawan mu'attah. Silih mikeun silih naon mere. Wa bi wasitatil baridi jeung ku pelantara kurir jasa pengiriman. Hukmul bai'i ari ieu eta hukum jual beli. Ittafaqa geus ittifaq. Saha ulama ala annal bai'a kana sanyana ngajual ay at-tijarata tegasna mah dagang eta jaizun anu meunang. Bahwa balik ta ari itu bai'a teh min ahsanil kasbi eta tina pangalusna kasab lil insani pikeun manusa. Ya annahu karna sanyana itu bai' wasilatun eta jadi wasilah pelantara litahsil rizki pikeun ngahasilkeun rizki. Linapsihi pikeun dirina si jalma awa ahlihi jeung ahlina keluargana si jalma. Wajibu jeung wajib ala tajiri ka anu dagang naon ayat taniba yen ngajauhan ieu si tajir. Al-gisya kana nipu wal halifa jeung sumpah al-fajiro anu lacut. Wal kadziba jeung kana bohong litarwiji bidoatihi pikeun mayukeun atawa mempromosikeun barangna itu si jalma si tajir. Wa qala jeung ngadawu Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba jeung tos ngahalalkeun saha Allah Gusti Allah al-bai'a kana jual beli wa harrama jeung ngaharamkeun Allah ar-riba kana riba. Wa an Rifa'ata jeung hadis katampi ti Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhu annan nabiyya saesuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam eta suila ditaros kanjing Nabi
an ayul kasbi tina kasab naon atyabu eta leuwih alus. Qala ngadau Kanjing Nabi, ari kasab nu leuwih alus eta amalur rajuli pagawean hiji lalaki biadihi kalawan leungeunna ieu rajul wa kullu bai'in mabrurin jeung saban-saban ngajual anu alus wa huwa jeung ari itu bai' mabrur eta mah perkara kholuso anu bersih murni ieu mah anil yamin jauh tina sumpah al fajrati anu lacut wal gisyi jeung tina nipu.